ngabersihan awak lain kudu di bulan Rajab bae terus unggal bulan unggal minggu unggal poe ngabersihan awak mah sakadar ngabersihan kotor zahir mah gampang kenapa kotor rinso kena kotoran-kotoran umbah gampang karena tapi nu hese ge ieu ngabersihan batin ngabersihan nafsu ya Allah ya Rabb ya hese lagi lain hese beneran urang cicing dihareupeun imah atawa di sisi jalan haju nempo awewe susuna rada gede kan tuh muka deh saitik luhurna ya Allah ya Rabb putih deh aduh denok deh tak eta nu boga susunya anak kunaon ari nu endut-endutan hate haji pedi pan goblok susu batur tapi nu nyut-nyutan hate urang tak eta ngaranna nafsu oh tuh kan batur nu boga susu batur nu mamawa susu batur nu ngurusan susu urang anu endut-endutan eta nafsu teh ngaranna hajunya nukang lempang eplok cendol Masya Allah baik ya mah tah nyana nu lempang urang anu napas ngos-ngosan tah eta nafsu ngaranna nu kos kitu mun hayang nyaho ta oh jaheul tah ngabersihan eta nu hese ngabersihan eta tanu hese supaya lamun aya awewe rek listrik henteu liwat di hareupeun urang okos kadal liwat biasa bae nyana lempang eplok cendol biasa bae tah supaya datang kadinya tah hirup teh urang keur cicing di hareupeun imah atawa di sisi jalan aya mobil beuh heran lampuna nongtot waduh ieu beda jeung LGX ieu mah ieu LGX mah BPKB-an Masya Allah tinggal dibawa ke Madura betimbang ieu makan bagus urang teh timbul amat cek urang sabaraha duit data mobil ya Allah tah mobil nu liwat hate urang nu ngerenyed eta nafsu kitu eta mah nafsu mah Masya Allah karim urang keur liwat aya jelema ayo nyana liwat barang liwat ka urang ngajebian nyiduha deui urang marah eta nafsu teu puguh teu karuh mun dijabar-jabarkeun sakumaha penjabaran ulama-ulama ahli batin nafsu teh ambalayah mantak diatur miceuna nafsu tina ria tina ujub tidak takabur aya aturan-aturanana hiji-hiji sanapsu etalah ngaranna toriko taha ieu nafsu-nafsu urang lamun teu diarahan atuh moal aya ngilaheun ibadah
ibadah urang makan ku nafsu kaajak ku batur ibadah urang mah ku sebab hajuna berjamaah urang osok ditarungguan ku jelema hebat jasa ngarasa urang hebat nafsu ibadah teh urang teh osok aya anu nararanya urang di ka masjid teh senang perasaan nafsu. Wah ibadah teh penting betul lah jelema sorangan tahajud jam 2 maca sholawat sugan be warung ye rada maju nafsu ieu teh kulantaran lalajangan bae laja hayang boga pamajikan teh urang ngawirid bae ka Allah itu ada asyara kaukaba eta mah nafsu jurig malah mantap tah nafsu teu diarahan kumaha urang dakwah Islamiyah bae atuh di bulan Maulid bulan Rajab abah syiar teh luhur atuh mangga bae tapi lamun teh dibere amplop hareup ngajang hilek nafsu wah kesambalaya eueun nyebut kiai bagi hareudang goblok sia teh pan aing geus kebal jadi kiai urang mamang teh mamang sia menanya ka aing teh mang haji kos tukang toge bae kiai atuh nafsu hayang dikiaikeun eta urang mun dijabarkeun ambalaya ya Allah ya Rabbi nafsu asli na ruh urang makan ti Allah wa dafakhtu fihim min ruhi teh hayang kitu-kitu hiji we hayang ka Allah kalbu urang teh kalbu urang ieu kudu diberesihan sebab cek Allah moal aya nu mahi neuk muateun aing langit 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi moal mahi neuk muateun aing cak Gusti Allah kecuali di qalbul mukmin di hati orang mukmin hati orang mukmin mah bisa ngasupkeun rasa lain Allah na rasa Allah asup ka maha agungan Allah maha kawasa Allah maha kersa Allah jeung maha sagala-galana Allah karasa rasa karasa aya Gusti Allah aya di qalbu urang nu badag khusus salat lantaran karasa aya Allah karasa lain Allah na aya di qalbu urang rarasaan kos urang bogoh ka hiji awewe urang Cikupang ngaranna Sarwiti tah eta teh kan karasa atuh Sarwiti mah di Cikupang kan rarasaan di dieu aya aduh masyaallah udang hees ge langsung wit di mana di kau tah eta rasa ya nah hayang supaya karasa kehadiran Gusti Allah teh ieu urang ngararajik ieu digerakkeun ku Gusti Allah ngaji teh ieu teh nang Allah deuk diwauhkeun ka Allah ku Allah mentak tenang ngajina geneangan tempat anu kira-kira bakal teu kanyahoan ku batur bari ngaroko bae di luar lain ngaji mah kos kitu menyayomkeun guru tos guru bocoprak bae aing ngaroko sia cak nu ngaroko sia teu mah sia mah sial nah ieu nafsu lamun eueuh nafsu nafsul ammaratu bisu nafsul lawamah aya nafsul kamilah nafsul madiyah nafsul radiyah eta hiber cara Kanjeng Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa hiber pindah alam kulantaran urang mah ku ari resep kena dahar alam dahar
resep kene nginum alam nginum, resep kene awewe atuh alam tidur. Alam iya bae urang wa taala geus eueuh karesep minimal 50% bae kurang karesep terhadap duniawi hampang awak. Dibawa ibadahna hampang nyelecep bae sebab perasaan geus atuh diatur cara daharna ulah barang haram barang subhat ulah asal ngeunah bae barang minumna gitu kene pakaian gitu kene geus lamun hayang ngeunaheun ibadah hiji duit pamereti pamarentah ulah didahar kiai bae manu lain kiai masa bodoh kana raga ge tuh BHS dumenang di pamarentah ulah mun hayang ngeunah cenah haram kieu ulah nyaritakeun haram ulah ya tuh kudu puguh dalilna dengekeun ku dengkul sia ngajina dik dipagahan sia menorolang bae moal bisa-bisa tuh tolol parangsa henteu cenah hayang dalilna geus teu kudu make dalil capek dalil capek kiai nusuk ngadalil bae tilok us salatna kiai nusuk haju main dulal dalil bae kukula mah tilok diladenan gedung-gedung jamu jauh me gedung-gedung jamu jauh ji cak nya pasaran meureun hai ini mah mun hayang nyaho tah kosit ulah didahar ulah nyaritakeun haram ulah ja pamarentah ge kuari aya nu hebat nyanda diuk di pemerintahan tapi tilok ngadahar duit di negara aya moal dibejakeun wari aya nyana diuk da di pemerintahan ngora keneh mangani tapi tilok ngadahar duit pemerintah bajuna ge menang sorangan bae kadeul bersinar sangkilang diuk di pemerintah nyana mah deuk ngatur-ngatur negara. Urang anu teu ngatur nagara endahan mentaan bae je eta teh mah goblok bin tolol bin bolon kiai deui teh aya deui kuarege kiai ya Allah ya Rabb ieu mah lamun aya ngeunaheun lah cenah kiai moal wak aya ngeunaheun sabodo sia ya eta nafsu hiber gambaran hiber Kangjeng Isra Mi'raj urang hiber perasaan ka Gusti Allah tah eta di bulan Rajab syahrullah urang ngabersihan nafsu carana kiai kumaha lah puasa ulah datang ka sabulan puasa Rajab mah besi saliru jeung Ramadan ulah sabaraha poe kiai 27 poe atawa 35 poe tidak milih guys ulah sok ngomong sia endek atuh henteu ngomong ngocopra 27 poe atawa 35 dek milih mana nah, awas ya mun teu burut ya ya Allah ya Rabb ya jadi ulah sabulan sebab besi saliru jeung puasa Ramadan 27 bae atau liwat 30 mangga kumaha urang dek milih nabe mangga ulah aya unsurna geus bae niat puasa sunah ngabersihan nafsu beres sugan we urang di bulan Rajab bisa malare raj kabeh raj naik maksudna Isra mah lempang ti peuting aya Mi'raj mah naik geus urang lamun geus puasa mah sugan unggal peuting bisa naik siapa juga halal arti beheran ieu mah Mi'raj ngaranna ta
Aduh, Kiai istirahat aing ngaran 27 papan gua mah sibuk. Sibuk ya gua mah grepan. Usaha lo, waduh, tuh kudu puasa marido Allah hayang, tapi pan ieu lalakona. Atau kula pan di pasar, ridho Allah mah tuh hayang, ulah 27, cukup 20 hiji bae. Tah deres tah 20 hiji. Waduh kene. Asana cenah kiai 20 hiji mah pantau mah bawa tuh kudu santri ustad kiai 20 hiji mah tuh kula mah pan bawa tuh mangkaning kan ka toko kadang-kadang ka tuh lah tuh ngaran-ngaran ngantor. Nah ieu mah teu kuat asa 20 hiji mah geus atuh turun saya ulah 20 hiji 15 poe. Ujungna moal puasa ya budak ya. Ujungna moal puasa ya budak ya. Tataja waduh deui kan. Waduh ya itu kan bener. Asalna cenah 15 moal kuat kiai kesibukan masyaallah. Ngaran-ngaran lah atuh koreh-koreh cok pada ieu teh usaha beureun pamajikan di imah jeung keluarga usaha tuh kieu capek kula mah. Tah ulah 15 coba kieu. Ulah tuh 9 turun ujungnya moal 5 budak ya. Masih waduh kayaknya waduh kiai 9 lah itu mah beh ulah tuh kiu-kiu pada mah kiai waduh ulah 9 kena tuh kiai geus 17 seminggu berarti siatah masih waduh kene. Cenah kiai kula kan ngojek lah atuh saminggu mah teu geus jang sia mah 3 poe tah 3 poe bangga sedang Salasa Rebo Kemis bisa kene cenah kiai kula tuh kan siapa ieu budak ujung mah moal asan geus atuh jang sia mah ku sibuk-sibukna sapoe we poe Salasa. Tah, deres sudah kiai. Lamun setengah poe bisa dah. Setengah poe, masya Allah. Ieu mah budak pohara amat sih. Tah jadi minimal mah tuh sapoe sakuatna ngan kanu karolot kula mah ya kanu karolot. Besi teka panggih di jeung bulan Rajab kanu kolot nu umurna geus 60 70 80 na ieu mah nu kolot besi teka kapanggih di jeung bulan Rajab wayahna kuatkeun datang ka 27 jang nu kolot bae nu kolot besi teka panggih di jeung bulan Rajab besi panasaran 27 poe jang ngora mumpung ngora ulah diliwatkeun kesempatan mumpung ngora keneh mujuna keur gagah nah ieu 27 poe nu ngora 50 40 tahun 30 tahun eta ngaranna ngora nu pemuda keneh mumpung masih keneh ngora muda mimitian geura ibadah ka Gusti Allah paling hebat sabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid budak ngora anu hatena nyantel ka masjid budak ngora sabun budak ngora anu selalu ibadah ka Gusti Allah cacakan ngora keneh geus bisa ibadah ka Gusti Allah anu bakal yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh 7 golongan manusia nu bakal ditiungan ku tiung Allah aras jaga di yaumul kiamah al imamul adil salah sahijina budak ngora anu bisa ibadah ka Gusti Allah cacakan ngora keneh geus daek ibadah geus teh mah maot bakal ditiungan ku aras Allah. Ya Allah ya Rabbi ulah
haju urang aing mengorakeun lah saja mengkolot bae lain kitu ayo berpacu dalam melodi melodi nah itu majaz bimana ibadah berpacu orang dalam ibadah ka Gusti Allah nu kolot bisi teu panggih jeung Rajab ngora keneh mumpung gagah budak ngora mimitian gerege ka Gusti Allah anak urang anu budak kereh ge ajak eta teh tarap ngejah mun carat ngaji mah ceng ayo urang puasa ceng Rajab Mari abah tas gaji di Cilongok. Ayo bah, ayo puasa. Wow, masya Allah. Anak nama datang ke maghrib bapak nanti. Ngejak anak na bapak munafik nih. Ngajak puasa, saya mau puasa bapak mah kagak. Iya dah, udah dah. Urang ulah sok kajung marah ke anak, elek ku anak marah. Iya deh terusin aja bapak emang dari dulu bapak mau munafik. Ya kari. Nah, geus lempengkeun hate urang ngan ai puasa sunah mah kieu beda jeung puasa wajib. Puasa Ramadan mah paten niatna kudu peuting bae ketika kaberangan terjadi tapi puasa sunah mah besi poho doang mah besi poho. Puasa sunnah mah menang misalnya urang malam salasa geus siap dek puasa tapi teu niat nu mantak haju teu niat saur ge teu hudangna ge jam 7 geus ada istiqomah emang tadi jam 7 ya saya na barang budak teh ya Allah boro-boro niat puasa ya itu subuh nage kodoah ya Allah ya Allah ngeus Allah ieu tinggal narima bebau budak babari amat ngomong atuh jalan lain ku Allah mah ge moal nang Allah bae geus meureun karunyaeun manan ge Allah ka aing dibere nikmat hees aing sanajan kodoan ja aya ieu babna babari teh budak ngomongnya hasil ngaji teh dipake kos kitu bisaan da budak ulah banyak muridkeun ka batur gas kuari mah tuh geus geunaheun nya mandi salat subuh kodoan barang di jam 8 can ngadahareun naon ieu mah can ngadahareun je tanggal 1 Rajab geus aing mah puasa jam 8 niatna salah niat kaula puasa sing iki dina tanggal 1 Rajab abet teu kahartieun ku pamajikan karena naonan geus mah urusan jeung Allah make bahasa Jawa aing niat kaula puasa Rajab dina poe ieu jadi geus niat jam 8 jam 9 masalah jam 10 masalah asal can ngadaharna naon jadi babari puasa sunat. Lamun kieu mah ya isuk urang heuh geus aya nu mawakeun wuduk masyaallah poho ieu mah poho caritan langsung ngawudu bahkan aya kupat disikat deui wuduk di dahar kupat disikat beres teh ngopi ngarokok deui set barang geus beres ngarokok teh tah neuleuh jamnya na jam 9 masyaallah goreng tanggal 1 Rajab geus enggeuk niat puasa ku puasa teh geus jebeg goblok ka batu atuh babari puasa kos kitu masa tahun ge kuat puasa kos kitu satahun kuat ta batu ya Allah ya Rabb temenan ieu mah ngan sakadar mepelingan ya geus raho padahal bisi poho puasa sunah mah ulah bingung-bingung maksudnya encan barang dahar mah oh kurang jam 9 encan ngadarna niat puasa naon Senin Kamis urang lantaran buru-buru bae isuk-isuk ke pabrik di deuleuh jam 7 jam 8 berangkat ka encan ngadarna naon pe Senin geus niat puasa beres masyaallah babari
puasa sunnah mah babar. Urang ti penting niat puasa Rajab, niat kaula puasa isuk dina bulan Rajab sunnah. Puasa kejadian hari jam 11 lapar ngagoreng sami apa puasa sunnah ieu lobatan nu ngaiyahkeun puasa sunnah geus kadituna asal geus ngaiyahkeun sunat bae kadituna ge bakal loba iyah-iyahan lah pos kitu ieu lah pos kitu ieu henteu nganggap mutiara pan urang teh nu mantak hajum hebat ge nganggap aya jelema make batu cincin teh ieu rubi tapi teu nganggap teu bagus dikeun carita hiasan tapi aya jelema make batu sintetis menang meuli di mingguan 500 perak ngahutang tapi digosokan menganggapnya karena batu hebat wah ku batu disebut itu mah batu lah digosokan sintetis kajeun aing mah resep pokona aing mah resep batu ieu warnana ieu masyaallah pan eta mah beureum sarua jeung bibir pamajikan aing nantak aing kagagas nilai batu ieu sarua jeung nilai bibir pamajikan aing emang aya keneh oh pugu ninggalkeun aing pamajikan nah ieu tinggal bibirna bae di dieu geus kagagas aing ieu tah jadi nganggap urang teh nganggap tah eta keur carita hiasan ku anggapan nu mantak wiridan ya urang wiridan urang teh wiridan hebat zikir tapi teu nganggap moal jadi wiridan sholawat teu nganggap moal jadi wiridan lah sapira subhanallah tapi nganggap ka wiridan ieu maha suci Allah be ieu mah pohara ieu mah jimat ieu mah wiridan ya Allah subhanallah nganggap ka wiridan eta moal kebal ka rasa geura tergantung anggapan sebenarnya ge urang nu mantak teu hudang ti penting tahajud teu nganggap hebat kan nu mantak urang penting teu hudang haju tahajud teu nganggap hebat kan ka tahajud bener kan ngomong sia teu nganggap hebat atuh jalamun nganggap hebat basa kumaha urang deuk apel ke pamajikan ka calon pamajikan beuh ngistrikan lagi 7 kali datang ke batur lamun aya nu ka dieu teh raheut hebat-hebatna seukeut eta kan nganggap urang teh nganggap tergantung anggapan jelema nu mantakna saupna hararebat norikohna rewet anggapanana hebat nganggapna tah ieu urang teh can bisa nganggap urang nu mantak ngaji teh hebat sapinah teh di mingguankeun kok jadi hebat anggapanana mutiara wajibna gede Fatul Wahab tapi tepati nganggap malah naona nganggap ieu teh tergantung anggapan urang nah nu mantak urang lamun teu nganggap ka tahajud teu nganggap hebat atuh moal tahajud tapi lamun urang hudang masyaallah beuh dipenting ieu seluruh wali-wali Allah hararuda solihin hararuda ngentingnya we aing bahkan sok nonton TV ge hudang penting nu WA-an ge hudang tarolol goblok dong kan anggap urang ieu mah lain kadinya bu para ahli Allah mah penting ge hararuda aing teh meureunan dihijikeun jeung ahli Allah batur mah nganggap tahajud teh hebat aing ge nganggap tahajud teh hebat mulai urang kacai tiris tapi nganggap tahajud hebat perang urang jeung tiris masyaallah tunduh tahajud hebat kajeun ku aing di perangan kulantaran teu nganggap hebat ka tahajud tiris atuh henteu nya tunduh ngandahan hees deui lamun nganggap tahajud teh hebat moal tunduh atuh beuh urang teh sarengan ge saparapat jam haju diajak apel awewena teh daekeun ka urang geulis anak jin atuh geulis anak jin
Urang mau tunduk harapan awe geulis. Nganggap urang teh. Tah, ieu ge sarua. Lamun urang nganggap dina bulan Rajab puasa Rajab teh hebat. Enggeus apapun yang terjadi. Entah aing mah semua besi teu kaburu, besi teu datang deui aing ka Rajab. Aing puasa bae cakolot. Das, puasa bae aing kumaha ge ieu kudu dianggap hebat ya. Tuh. Cek nu ngora teh aing mumpung ngora kana gede keneh. Ye, pengen pake puasa. Tuh. Cek pemuda keneh ye, budak ngora. Anu geus bisa ibadah ka Gusti Allah. Ye hebat aing mah. Budak leutik. Dah, aing puasa lah mumpung leutik keneh aing belajar. Tuh nu teu puasa kan kabeh. Ngomong mah. Dibuktina mah Allah wala. Coba gengke we Salasa. Asal keluar berarti imah bangun lele sore di kamar mah geus ngarokok goblok tuh budak. Aya nu nipu diri tolol. Tah, ieu puasa Rajab sunah ngabersihan, jangan ngabersihan nafsu urang. Nu mentak baba ada belajar zikir mah gampang. Bisa habae bisa, tapi guruna teu meunang, anu teu mursyid. Bedana zikir thariqah mah kudu nu mursyid hese. Lain padu urang geus ijazah juga geus bisa rarasaan urang ngaijazahkeun ka batur teu sah. Cilaka ieu mah bahayana thariqah mah cilaka. Lantaran engke takabur asa aing jadi guru, asa aing hebat. Batasanana kumaha? Batasanana geus bisa ngageserkeun nafsu. Mun neuleuh awewe urang ngerenyeg keneh berarti masih jelema biasa. Lamun neuleuh dunia masih keneh hayang, urang masih keneh biasa. Al qalbu lahul iqbal wal idbar. Qalbu eta ngabogaan madep jeung mundur. Badep ketika maksiat, mundur ketika taat. Eta biasa. Kalbu urang teh mun menghadapi maksiat-maksiat mah madep, tapi menghadapi ibadah mundur. Eta aslina kalbu. Ketika ku urang diopen, diurus nafsuna, engke bakal dibalik madep ibadah embung maksiat. Sanggeus madep kitu encan wajar jadi guru. Thariqah mah jadi guru encan sakitu. Geus madep kuari ka Allah tapi encan boga rasa encan tak kuari geus madep ka Allah maksiat geus embung dibalik nu tadi kuari mah iqbalna ka Allah idbar kana maksiat embung bae maksiat teh embung bae maksiat teh datang ka embung boga TV lain ku diharamkeun embung bae. Embung boga HP lain urusan haram. Embung lamun masih kene urusanana haram bakal jadi fitnah. Cara aspek jadi fitnah ieu mah henteu bae embung bae. Neuleuh awewe teh henteu capek, neuleuh awewe teh urang embung neuleuh teh teu capek. Pan ari dina syariat mangke bakalna capek. Ai ku urang dideuleukeun ieu haram, ai teu dideuleukeun ieu mubazir. Cak Haji Pudoli tah mah. Ceramah di kos kitu aya mubadziran sagala. Nah, lah ieu mah lain capek tapi masih kene masih diganjar. Lah berpaling diganjar. Ngan geus lewat ti dinya. Lewat. Teu capek meuleuh awewe teh sakadeurna mah dideuleukeun berarti tersepi. Biasa we. Dalemkeun dunia dibere geus teresep ku Allah. Dibere teresep tak eta teh geus mulai teu kaharti kan sebab urangna raresep jeung encan pernah ngopenan. Nah engke dibere teresep neuleuh dunia teh terus ijid mulai teh dibere rasa tet lamun geus dibere rasa eta karek meunang jadi mursyid. Silakeun ngaguru cirina aya 3 cirina nu mandak aya jelema ngaijazah-ijazahkeun zikir kan aya cirina. Nah sia eta oh encan kapanggih cirina teu meun aya minimal 3 ngan bari bejakeun minimal 3 aya cirina nu jadi teh ya
kemun tatangkalan ge jadi sirungan kembangan buahan kan kadeuleu ku mata eta ge kadeuleu ge bakal cirina si eta zikirna jadi iya A B C lamun encan budak ngaijazahkeun zikir bari encan aya ciri jadina sasar bakal mementak zikir mah zikir tapi sasar lamun geus atas nama toriko kecuali zikir biasa mangga bae bebas sama zikir mah kumaha bagus kudu malah dan lamun geus asup ka golongan toriko lain deui engke zikirna sebab eta mah urusanana endek ninggalkeun 4 perkara hiji dunia 2 makhluk 3 nafsu 4 setan engke setan bisa kadeuleu ku ahli toriko setan bisa kadeuleu biasa ngarupa polisi ngarupa tentara ngarupa kiai ngarupa pedagang bahkan setan mah yajri majrodam ngahiji ngaji pendi jadi bae rupana nyana padahal setan asup ka jero asup ka jero setan ya Allah ya Rabb geus ngarupa kiai setan teh kan kadeuleu engke mantak setan teh sieun ku ahli zikir mah kaluarnya keluar lumpat sieun aya sieun mantak ditonjok ku Imam Syafi'i cet buta setan tondok ku Abi Yazid al-Bistami pecak setan nah nyahoan Ustaz Abdul Qadir diome setan teh oh, ku Kanjeng Nabi mapan di talian, setan teh di talian kapan? Dina Bukhari, dina tihang setan di talian. Mun cek Kanjeng Nabi lamun teh sieun ngaleuwihan, itu Kanjeng Nabi Sulaiman teh pan ngadoa. Moal aya anu ngaleuwihan kal, cek Kanjeng Nabi mal dilepaskeun di setan teh di talian. Jadi kadeuleu setan teh. Nah, eta lamun jadi yes, wajar jadi guru torikoh babari zikir mah ulah atas nama torikoh cika bertorikoh kudu aya ciri 3 minimal hiji diantara 3 nah ieu urang ngabersihan batin puasa ngabersihan nafsu puasa bulan Rajab tanggal hijina poe Salasa nah mulai ya 27 cenah kuatkeun liwatkeun 30 hiji 32 30 cenah kula mah deuk disambungkeun bae jeung Ramadan eueuh masalah tadi itu ngomong doang ieu aduh nah urang ge puasa teh ke bulan Rajab puasa ye urang di tengah imah lepet aya lontong aya gitu kan gorengan aya misal nu aya ieu mah atawa nu dagang aya duit boga eta perang ngaranna ta urang duit boga urangna hayang waduh capek orang puasa Masya Allah age keur leutik bayar rangginang cokot tah kadinya keuleuh puasa budak leutik mah kos kitu aya anu henteu di daharangan diambean sini aya geura magrib bae eta budak keur perang eta keur perang tah aya tukang angon mah pan lain nya nama tukang angon mah silem kadeleuna mah silem orenganan lek beres tukang angon tah mah nipu diri nah ieu urang niat puasa babarengan poe Salasa Rajab sunnah supaya bersih nafsu urang batin Kanjeng Nabi dihiberkeun cek ngomong sompral mah di bulan Rajab atuh aing ge sugan bae hiber gitu kan oh menang ke kemunan Salasa Rebo Kamis bublak aya nu ragag di dipan pemajikan kaget kunaon Kak waduh Mi'raj teu kuat
raga kakak ya waduh. Ya Allah ya Rabb. Nah ieu mah geus umal nyaritakeun ganjaran nya ganjaran naon ngaranna puasa no kahiji hari kadua hari aya ganjaran ngan kajen teu dicaritakeun geus jangan sering ieu mah urang niatan ngazaman poe Salasa tanggal 1 Rajab anu keur teu head bagi laki-laki nu teu head. Maksudnya kieu berarti lamun engke poe Salasa teu puasa berarti naon tah desese ji keur head emang itu bae goblok sih nyebut head ka aing. Teu puasa. Nah sakuat da urang tapi kan don kekuatan orang nu Allah geus penta ka Allah ya Allah ya Rabb abdi teh bakti ka Gusti tanagana ti Gusti bere abdi kakuatan Gusti abdina nu Gusti kuat Gusti titah ka Gusti abdi rek ka Gusti hayang ridho Gusti melalui puasa. Kiai salian ti puasa naon? Oh, maca sholawat meunangkeun 4.444 sapoena. Aduh, cideke tutup keburu ka mamana. Atuh emang sia mah ka mamana henteu. Sholawat henteu. Ulah sapoe tuh saminggu 4.444. Asana cenah kieu bol kuat sabulan atuh 27 poe barengan ku sholawat 4.444. Cenah loba teh atuh kiai teh mah geus 444. Asal loba teh jeung 444. Ye cenah 44 biasa cenah loba 4. Kampak ya. Nawar sia teh opak ieu kampak ya. Katarang sia goblok ya. Dasar dia mah moal meureun. Tah baca sholawat ya. Eueuh anu leuwih hebat wiridan eta tibatan maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus simpulna tanggal 1 Rajabna menurut hisab Qotni Sulam Munairen poe Salasa urang ngalaksanakeun puasa 27 poe lamun kuat jeung sakuatna. Wiridna adalah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingna ulah loba teuing sare sakitu bae. Gua bacana kieu lamun penting teu sare beurang hees atuh teh ngaranna ojol waktu. Ojol waktu teh mah dendam ongkos urang puasa ieu kuari. Ai bukana teh teh manis aya, teh pahit aya, kopi aya, susu aya. Eta mah ngaranna lain puasa dendam. Segala rupa aya tah ulah biasa we waya bukana biasa bae ulah sok segala aya 5 gelas incu datang ke awas jangan dekat-dekat ini punya kakek semua. Incu tuh benar incu sono ada emak lu sono mama lu sono ini mah punya kakek semua kakek segini kurang. Tolong sama emak bawain lagi satu lagi. Ya hei. Aki-aki goblok. Insyaallah karim. Datang ke Incu lagi ngadoakeun kapan matinya kakek ya. Hai pelit-pelit tak ka Incu datang ke didoakeun kapan matinya ya. Kita telu aja yuk. Masya Allah. Nah ialah bulan Rajab sakadar mepelingan supaya urang non gitu ngaran gairah horeganannya di mana tuh urang jamual henteu pasti menghadap ke Allah
Subhanahu wa ta'ala.